para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabada urang liburan panjang kaselang ku puasa, tapi ieu katingalina eueuh nu kuru sanajan paruasa ge jalalin tuh. Alhamdulillah urang masih dipaparinan kasehatan, dipaparinan umur panjang, dipaparinan taufik serta hidayah. Mudah-mudahan orang bisa mengisi kanikmatan di Allah Subhanahu wa taala melalui bersyukur ke Allah, melalui ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kanikmatan iman, kanikmatan Islam nu teu bisa dibeli ku urang. Pohara luar biasa. Sanajan ku musuh-musuh Allah deuk dihancurkeun, tapi ketika kembali Allah menumbuhkeun tetap moal bisa musnah, moal bisa hancur. Maka terus orang eusi melalui ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kamari ulama Haji Pendi tatadina madeg diwakafkeun ka urang Iran seuna jadi parbut. Ya Allah, emang jarahna ka saha eta kiai ketika jarah ka Uzbekistan tuh loba nu naranya ka kaula ieu teh jarahna ka saha ka ditu. Lamun ku urang diperhatikeun mun urang maca dina kitab di dunia teh aya sedikit kitab sok aya bahasa pil Hijaz, negara Hijaz. Waris siaran di peta Hijaz ayana di mana? Sok aya deui Pisam di negara Sam. Ieu kuari negara Sam nu mana? Jatilok aya main bola kesebelasan Sam. Pil Khurasan di negara Khurasan. Khurasan teh mana? Tuh. Ieu lamun urang ngomongkeun Hijaz Sam, kemudian ieu Khurasan. Lamun negara Hijaz dataran Arab tek beti Irak terus ke Arab Saudi, ieu teh sok disebut Hijaz. Sam ieu teh nu ayeuna terus Yordania, lembur Muammar Gaddafi naon tah? Libya datang ka pusatna di Palestina, tah eta teh wilayah Sam. Tuh, lamun Khurasan timulai Iran terus kableh dieuna Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Pendistan. Tanu make tantan tah eta teh Khurasan tah jalurna. Tuh, jadi kuari mah geus eueuh ieu Khurasan teh terus kableriana bergeserlah ketika mulai ieu teh Ottoman, kekhalifahan Ottoman, jadilah wilayah Turkistan. Kayak Turkistan Timur, Turkistan Barat, Turkistan Tengah. Kabeleh dieuna ceuk be eueuh tah Turkistan, jadilah negara-negara bagian. Maka ialah ayat mulai Kirgistan dataran Cina, kemudian Uzbekistan,
terus sampai datang ka ieu teh Iran, teh ieu hurosan jalurna. Tah Islam nu datang ka urang ieu ka Indonesia bil khusus Pulau Jawa ieu ti hurosan jalurna. Tuh urang mun bacaan baheula Islam teh datang ka urang ti Cina, ti India, Gujarat, ya kan? Kira aku sih Islam ka urang ti Cina jangan ti. Tah sebab baheula pancan aya pesawat. Ieu teh dataran we kabeh tati Iran terus ka Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan teh geus asup wilayah Cina. Masih darat keneh terus be sampailah ka ieu teh Gujarat, India daratan keneh. Kakarak samudra Hindia naik kapal laut terus sampai ke samudra Pasai nyambung ke Aceh berarti kan mantakan ti jalur itu terus pasti ngaliwatan Cina ngaliwatan India. Tah lamun mendek urang zarah ti mulai India mulai India naik mobil terus ke Cina, Kirgistan karena kasup geus pelebah laut barangkeun Haji Pendi nangis sedang yang para blau paus maksudnya. Masya Allah geus berarti kan negara Uzbekistan teh can lahir baheula mah kos Indonesia we baheula mah kos Indonesia zaman Syekh Nawawi Tanara can lahir Indonesia. Mantakan dina kitab teh Al-Jawi Al-Bantani. Henteu aya Al-Indonesi encan. Masih aya di alam rahim keneh. Kitu ieu teh terus be Syekh Yasin Al-Padani, Al-Palembani. Kita be ngaran kota. Tuh wali-wali ge di ditu teh anu muncul ngaran-ngaran kota Imam Bukhari lahir ti Bohoro kemudian makam nama di naon Haji Pendi Bukhari. Wah karake sabaraha poe Masya Allah bembung sombong. Tuh lahir nama di Bohoro tapi makam nama di Samarkandi ya kan Cikande deh Amirul Mukminin fil hadis itu jago dalam ilmu hadis ya anu paling populer hadis Sahih Bukhari. Ieu kan di Bukhara lahirna wapatna di Samarkand. Ieu kan Samarkandi di Uzbekistan. Bukhara di Uzbekistan. Urang ayeuna ieu akidah ahli sunnah wal jamaah. Aqidatun tawafaqat aqidata ahli sunnah wa aqidata Abi Mansur Al-Maturidi wa Abi Musa Al-Hasan. Akidah ahli sunnah teh adalah akidatun tawafaqat akidata Abi Mansur Al-Maturidi wa Abi Musa Al-Asy'ari. Ta ieu Abi Mansur Al-Maturidi ieu adalah di Samarkandi Uzbekistan jarah ta kamar. Masya Allah kieu doli maca wujud gidamba kok Masya Allah mudah-mudahan urang dibere kekuatan iman ku Allah. Tuh ayo terus be Wali Songo datang ka urang dibawa ku Ibrahim Asmarakandi. Ibrahim Asmarakandi teh Ibrahim Samarkandi berarti kan di situ disamarkan kuari teh Uzbekistan geus leluhur urang Wali Songo baik tina darah maupun tina kailmuan moal kaluar ti jalur hurosan kadinya. Tah ieu mantakan urang zarah ka dieu teh ka leluhur Wali Songo. Masya Allah tuh ayo sakabeh anu dizarahan teh di ditu adalah khoza
Boboy Khoza ieu teh Khoza Abdul Khali Khoza Amir Kulal Khoza teh adalah cak bahasa Uzbekistan, cak bahasa Arab mah Said atau Habib datang tuh geus lamun aya lembur Habib atau orang Arab di ditu eta teh Khozan atau pekojan tuh datang kan ka urang kan eta teh pekojan teh kan di urang kampung naon disebutna kampung Arab kan kampung Arab kampung Said eta teh bahasa Uzbekistan tuh karena mulai sadar kan pekojan we itu bahasa Uzbekistan. Di Uzbekistan ge eta teh ngaran Said ngaran Habib adalah Khozan engke aya perkampungan Pekhozan da bawa ka dieu kurang jadi pekojan atuh ya Allah atuh kan pohara luar biasa Masya Allah tuh di ditu mah geus pohara luar biasa geus intisar sakabeh teh teg di urang mah kakarak dibawa Islam ka dieu ku Ibrahim Asmarakandi Masya Allah kakarak ge 600 tahunan ka urang ka dieu sedangkan kan geus 1400-an kan ka ayeuna teh ya Hijriah di urang ti saat ieu teh Wali Songo ka dieu kakarak 600 tahunan karak 6 abad gus di ditu mah gus pohara luar biasa di dieu mah di urang masih Hindu Buddha keneh mantakan urang kan bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala bersyukur urang ayana para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga urang nyaho pangeran teh Allah Subhanahu cacak lamun eueuh wali datang ka dieu asan Haji Pendi nyembahna ka tangkal asem wajar ya Allah ya Robbi tuh lain letik-letik wali di daerah itu teh ya Syekh Imam Bahauddin An-Naqsabandi eta teh ta thariqah Naqsabandiyah bag bae thariqah Qadiriyah thariqah Naqsabandiyah dijikeunlah ku Imam Ahmad Khatib As-Sambas jadi thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah eta teh kan Imam Bahauddin An-Naqsabandi boga guru natilu ieu teh di antarana Amir Kulal Khoza Amir Kulal Khoza eta teh Abdul Khaliq Giz Wada'zawadi kemudian eta teh Khoza Abu Boboy Samosi nah jadi di ditu teh di Bukhara aya wali 7 waliyu sab'ah di urang waliyu tis'ah aya wali songo di itu wali pitu ngan moal nyahuan pitunya na moal ieu sarua di urang teh tos percis we di urangnya na kunjungan jara teg beka setiap wali di sekitar itu ya Allah pan ieu kan pohara luar biasa guru nah salah sahiji guru nah Syekh Imam Bahauddin An-Naqsabandi ia adalah Syekh Khoza Abdul Khaliq Al-Gizdawani Abdul Khaliq Gizdawani bin Syekh Al-Imam Abdul Khalil Abdul Jalil teh ieu teh ya Abdul Jalilnya nama jeung Nabi Allah Khidir ngabatur jadi akrab cak urang mah ya kadang-kadang ngagerokeun euy ngopi gitu BCS pantes kira-kira batur mah jadi wali teh geus luhur jasa terus panjang umurna datang ka 100 genep tahun umurna panjang ngan teu dibere anak datang ka umur 100 tahun teu boga anak pamajikan gabung teu sok ngobrol be cak Syekh Jalil teh Abdul Jalil kana Nabi Khidir lur teu babaturan kan cak bahasa urang mah gitu atuh lur atuh pan didinya mah deukeut jasa ka Allah
coba bae doakeun kula supaya boga anak. Tuh cak Nabi Khidir teh geus sia insyaallah bakal boga anak. Engke sia bakalna nikah. Kejeung awewe geulis mora. Ih, ya Allah ya Rabbi. Tuh terjadilah ieu teh ya di wilayah kerajaan Saljuk Anatolia sek bekacau terus putri raja akhirnya dilarikan putri raja set akhirnya tadi dibawalah tah ka ieu mah Syekh Abdul Jalil akhirnya ditikah sek tuh geus diomongkeun ku Nabi Allah Khidir cak Nabi Allah Khidir engke sia bakal boga anak di dia sia kemun boga anak ngaranan lah Abdul Khaliq. Bener, masya Allah dengan pertikahan kejeng putri raja di kerajaan Saljuk Anatolia, maka ialah nikah lahirlah seorang lalaki nu dingaranan Abdul Khaliq. Kakarak umur 1 tahun pada itu ke sekolah, wafat, memeh wafatna wasiat ke Nabi Khidir. Pendirinya mah umur panjang. Dinya malur iya sana ieu kula deuk maot eta teh ta anak kula pangurusankeun babah ya Allah ya Rabbi. Jadi eta Abdul Khaliq teh jadi anak pulung Nabi Khidir pentelin batak-batak kan masya Allah tuh mikiran rangdana bicara raina atuh sanajan age bol-bol ka Haji Pendi aya bae. Artinya nama geus embungeun dia kawin jeung wali atuh geus teh banyak namanya di sorga teh hayang jeung itu beungeut. Mantakan datang ka kolota anak putri raja teh teu nikah deui. Masyaallah karena naon hayang babarengan di sorga na jeung Syekh Abdul Jalil. Atuh gilaeun ka Haji Pendi mah. Sagala pada perbut. Geus dikeletikna ayeuna teh ya ieu diasuhlah ku Nabi Allah Khidir tek belejo ngaji ka Syekh Badruddin barang geus rada gede dianterkeun mondok tah ku Nabi Khidir ka Syekh Yusuf Hamadan. Syekh Yusuf Hamadan teh ieu teh dibawa dianterkeun mondok biasa nu nganterkeun Nabi Khidir pan teu kira-kira. Ya Allah Yusuf Hamadan masya Allah tah ieu jalur toriko maka ialah Abdul Khaliq Al-Jizdawani masya Allah belegedeg jadi waliun min auliyaillah kutubul aulia di zaman harita. Itu adalah salah sahiji guru na Syekh Imam Bahauddin An-Naqsabandi masya Allah. Kayak Imam Bahauddin An-Naqsabandi berguru deui ka Syekh eta teh Boboy Samosi berguru deui lah ka Syekh eta teh Khoja Amir Kulal. Ta eta teh 3 di antara guru anu sangat pohar. Teh ieu ke torikoh teh ya asal nama torikoh eta teh Taifuria. Kemudian berubah ngaran torikoh Isakiyah, kemudian berubah ngaran deui ka baridina Torikoh Zagad, kemudian kakarak jadilah ketika dicekal ku Imam Bahauddin jadilah Torikoh An-Naqsabandi. Tuh, jadi asal nama eta teh Torikoh Taifuriyah, kemudian berubah jadi Torikoh Isakiyah, kemudian berubah jadi Torikoh Zagad, kemudian jadilah Naqsabandi. Tapi kan lain letik-letik di ditu di Uzbekistan kuari negara nanti ye kamari urang dinya. Ieu Haji Pendi tadi nanti indek diwakafkeun. Masya Allah eueuh nu daek nariwasa urang-urang acan. Tah Gustin wajigung masya Allah mantakan ieu wali nu 7 teh ya hiji Syekh Abdul Khaliq, 2 nyaeta Syekh Amir Kulal,
katilu Syekh Imam eta teh Boboy Samosi, kemudian Syekh Nuruddin Shah atawa teteh Syekh Bahaudin Anak Sabandi. Syekh Bahaudin Anak Sabandi teh ya Syekh Nuruddin Shah Bahaudin Al Husaini Al Uwaisi Al Bukhari Anak Sabandi. Mun kurang dipanjangkeun Imam Bahaudin teh ya Syekh beta teh ya Nuruddin Shah Bahaudin Al Husaini Al Uwaisi Al Bukhari Al Naqsabandi Al Supendi. Ya Allah. Nah, kemudian Syekh Khoja Ali Ramitani, kemudian Syekh Mahmud Injir Pagnawi, Syekh Khoja Mahmud Arif eta teh Arif Gari ngaran lembur Arif Gari. Teulah 7 wali-wali Allah Subhanahu wa taala anu tilu guru daripada Syekh Imam Bahaudin Anak Sabandi, Syekh Abdul Khali, kemudian Syekh Amir Kulal, Syekh Boboy Samosi, anu lainna ia adalah murid daripada ieu anu tilu tadi. Ya Allah, mudah-mudahan be urang ka aku ku para wali-wali Allah jadi para murid-muridna teh terus datang ka urang dibawalah ku Ibrahim Asmarakandi. Geus berarti di urang ieu teh sambunganna cak urang teh ieu teh beka karuhun urang, karuhun baik jalur Wali Songo tina kanasaban maupun tina urusan ieu teh kailmuan ieu moal kaluar ti jalur hurosan. Mudah-mudahan orang bararisa kabeh ka ditu. Ieu lamun ka Uzbek doang mah deket ieu, deket lah sarua jeung teu di ka Tangerang lah. Ka Uzbek dong mah ieu urang berangkat cek be pesawat set datanglah ka Uzbek, tadinya geus tinggal kos keliling Wali Songo we geus. Terus be tadinya sanagara doang mah teu mahal. Ieu mah nu mantak kamari rada mahal hayang terus ka ditu. Nyebrang negara deui datang ka 4 negara. Kunaon anu mantak diteruskeun ka ditu teh ya? Iyalah kelanjutan kahayang guru urang Al-Maghfurlah Abah Huji terus hayang menyelusuri para masaih Syekh Yusuf Hamadan ternyata ayana di negara Turkmenistan. Bayazid Bustami ieu ternyata ayana di wilayah Bustom Iran. Rek be Bustom deket Naisabur ieu adalah tempat wafatna Syekh Imam Muslim nu ayeuna geus eueuh makamna, hanya urutna doang bahwa di dinyalah tempat Imam Muslim. Alasan urang ditu dihancurkeun ku Mongol. Imam Ghazali makamna geus dihancurkeun caknyana ku gempa. Jadi Imam Ghazali hancurna ku gempa, Imam Muslim hancurna ku Mongol, padahal mah ulah gandeng ku nyana sabenerna mah. pada urang kita mah Masya Allah. Jadi ulama-ulama galalode hampir lalengitan di wilayah Iran. Hariana tu ari para wali mah teu leungit ieu. Urang sarobe sanajan ku ari ieu teh di urang ge insyaallah nyambung. Tuh nu paling sedih luar biasa. Jalur hurosan anu sangat luar biasa melahirkan para wali-wali Allah agung. Melahirkan ke para wali-wali agung, melahirkan para ulama-ulama anu sangat pahara. Di antarana Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Urang lamun ngomongkeun qala Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, tah eta anu mantak bahasa Al-Faqih teh ya, ieu teh Abu Lais teh karya kitabna kan loba. Di antarana dibaca ku urang teh Tambihul Gopilin. Itu adalah karya Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Cak sakaol dina ngimpi, cak sakaol yakjoh dalam posisi seperti itu. Masya Allah, ku Kangjeng Rasul dipanggilna Ta'al ya Faqih. Tuh, Ta'al ya Faqih.
geus gelar al-faqih teh menang ti juncunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadian eta teh kadeuleu ku para wali-wali nu lain mantakan digerokeun nya al-faqih adab ka Kangjeng Rasul. Tah ieu gelar al-faqihna langsung ti Kangjeng Rasul mantakan lamun qolal faqih Abu Lais Samarqandi padahal lain saeutik ulama-ulama nu ahli-ahli fikih tapi ieu mah nang ti Kangjeng Abu Lais Samarqandi ieu dibere gelar al-faqihna ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh pan eta kan lahir ulama-ulama lain laletik, lahir para wali-wali lain laletik, tapi nasib anu sangat luar biasa dihancurkeun kabeh sejalur Khurasan ku bangsa Mongolia baheula. Dimulai Kirgistan, Uzbekistan, terus datang ke Turkmenistan, datang ke Iran, datang ke Irak. Set hancur kabeh. Masya Allah musnah. Kemudian dikembalikan deui di zaman eta teh Amir Timur, Amir Leng. Set boga incu gagah luar biasa. Ulubek kembali deui Islam bersinar teh kabeleh diekeun dihancurkeun deui ku Uni Soviet baheula. Tuh Rusia ulama dibunuh kabeh datang ke 21 generasi di tahun 1917 sampai diberikan kemerdekaan tahun kamari 1990. Kemerdekaan ageh masih dicekelan keneh kakarakuari 5 tahun murni merdeka. Terus berarti kan bodoh luar biasa karena hilang kabehna naon. Masya Allah. Terus kabeleh dituna kan dijajah ideologi ku Syiah, dijajah ideologi ku Wahabi, dijajah ideologi ku berbagai firqah-firqah, hanya nurada murni anu daratang ka dieu ka Indonesia. Mantakan urang bersyukur alhamdulillahirabbil masih neruskeun ajaran Wali Songo nu asli gitu. Tuh Masya Allah para sultan-sultan Banten terus menghimpun ieu teh ajaran-ajaran eta kembali urang pun disedihkan anu sangat luar biasa karena terjadina ieu teh meletusna Gunung Krakatau menghilangkan peradaban Banten. Jadi peradaban teh hilang hampir kabeh set bagusna di urang henteu seluruhna. Mantakan teh ieu kuari ngaji model kieu hese di negara-negara nu baheula mah kan kos kitu. Urang ieu kos kieu pesantren pengajian teh penang di ditu. Kuari di aslina teh geus eueuh. Mantakan ieu sababaraha ulama-ulama endek terus berkunjung ke Indonesia endek mengembalikan tata cara seperti baheula. Iya pasantren kos urang ieu baheula ieu Masya Allah mantakan tinggal aya di Indonesia doang pasantren salaf di ditu geus teu aya geus di mana geus teu raya padahal aslina urang meunang ti ditu. Ya Allah berarti kan geus sulit ieu teh hukum-hukum teh. Nah kuari prak bae hukum Islam nu asli mah lamun kadele Haji Pendi tia keur ciciuman jeung rangda normal abnormal itu kan perlu laporkeun oke tewak Haji Pendi tia ditazir dikahkeun eta kan ditazir tergantung daripada pemerintah pentakziranana teh apa perlu dipenjara apa perlu dicambuk tuh atawa kanyahoan Haji Pendi teh keur mabok-mabok eta mah kan kudu dicambuk 80 kali cambukan segala kira-kira ya Allah kanyahoan ku ari Haji Pendi teh nya mabok nya nyiuman jablang datang kan eta kudu aya saksi
Tegwan datang ke kehakiman, lapor cak Tegwan. Ada apa lu Wan? Saya lihat itu Haji Pendi tua-tua keladi. Kenapa? Waduh, itu mah jablay diciumin di depan saya. Gelis jasa kenapa? Mabok jeung sajabana tah. Kan eta teh berarti nyana menyaksikan Tegwan teh bahwa Haji Pendi mabok, Haji Pendi ciciuman. Ieu kesaksian Tegwan selantaran kafir teu bisa diterima. Tinggal Haji Pendi we susui tah. Selamat buah cak Haji Pendi. Masya Allah, prak beta Tegwan teh ngadenge suara azan, leuleus hate. Akhirna kan datang ke imah Kiai Pudoli. Ada apa? Saya mau masuk Islam. Oh bagus. Ikutin ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Awas, lamun aya jelema kafir, dek Kristen tah, dek Hindu tah, dek Buddha tah, dek Konghucu tah, datang ka imah ustad, datang ka imah kiai, mentah hayang dirina teh asup Islam, ulah ditunda, ulah ditanyaan heula, engke tanyaan teh sanggeus niana Islam. Ulah ditanya kieu ku ustad teh, siapa nama aslinya? Saya nama Tegwan. Oh agamanya apa? Agamanya saya Kristen. Terus ini mau apa? Saya mau masuk Islam. Ini terpaksa atau enggak? Eta ona boleh dituan on tak ustad terus gitu. Sakilo boleh dituan gitu. Ustad Budoli nya nama langsung. Ulah dingkekeun. Sehingga dewas eta engke kabair, bahkan aya nu ngomongkeun ngamurtadkeun. Kunaon? Sebab eta si ustad kiai sarua jeung ridho nyana kafir. Ulah sampai terjadi seperti itu. Tuh matakan ketika datang ka imah urang teh sak we nandek asup Islam langsung beenggeus ku urang teh ikutin dia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tah mun geus sahadat hop urang kakarak tatanya jeung sajaban eueuh masalah. Ulah minta amplop ya ulah. Minta amplop. Atunya nemu alap lama bere urang. Cipudoli ya kanyawan Pendi. Tak gitu carana teh geus teh udah hese-hese. Masya Allah. Tah. Akhirnya eta Tegwan kan asup Islam di imah Kiai Pudoli, di pagahan ku Kiai Pudoli, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti kan ku Tegwan geus Islam. Isukna nyana datang deui ka kakiman, lapor Kim, saya menyaksikan bahwa Haji Pendi itu cium-ciuman. Gak kemana lihatnya? Itu yang kemarin saya cerita. Saya kan ditolak jadi saksi karena saya kafir. Sekarang makim saya sudah Islam. Tah. Jadi ari nempona mah nu kamari keneh cara posisi kafir. Kan teu bisa diterima ya. Kuari menang saminggu laju asup Islam, laju nyaksikeun deui kesaksian nu kamari teh anu keur jana posisi kafir. Kumaha ieu bisa ditarima atawa henteu? Tuh, walau syahida kafirun summa ada ba'da kamali kubilat. Walau syahida kafirun, lamun Tegwan nyaksikeun seorang kafir teh ya menjadi saksi, kemudian pan ieu pasti teu bisa ditarima summa ada. Kemudian kembali deui nyana teh jadi saksi tapi ba'da kamali aya ba'da islami sanggeusna nyana beragama Islam ieu kubilat bisa diterima. Kakara hakim langsung nurunkeun hansip seret Haji Pendi. Borgol Haji Pendi.
tinggal gitu doang. Masya Allah. Atuh ulah ditanya ku Hansip ya, kenapa kamu cium-ciuman, kenapa kamu itu zina? Ya saya suka sama suka, ridho birido. Cak Hansip ya kalau suka sama suka mah ya nggak apa-apa. Kok edahnya juga di sono arido umul ahkam, bebaskeun ta polisi model kos kitu, cabokan habak kata teh. Sehingga diawas koedah arido umul ahkam itu bisa dipakai dalam urusan seperti itu. Itu bisa tetap baik. Tetap cak Haji Pendi kapanggih ke jeung janda Sarkuna Sarwiti. Cak Haji Pendi teti ridon temen dicolek. Beuh kula mah ikhlas. Ya Allah, eta Sarwiti nyebutkeun lagi ikhlas. Pan eta teh ridho berarti kan? Haji Pendi na nyolekna ridho, itu dicolek na ge ridho. Teh ridho birido ngaranna suka sama suka, make koeda arido umul ahkam bebaskeun tah mah kos kitu. Eta teh bisa dipake. Sehingga deh ngomongkeun arido umul ahkam teh ya lain dina pakna seperti itu. Tuh. Walau syahida abdun summa ada ba'da kamalihi kubilat. Haji Sahmad boga abid ngaran Haji Rusdi. Tah eta Rusdi teh abid Haji Sahmad. Tuh berarti kan menang tangaran abid mah ye ku Haji Samad ke Haji Rusdi dijual ke pasar atuh teu naon. Tah prak beta Haji Rusdi mejana keur lempang bem kunaon di warung kopi neuleuh Haji Pendi keur ngusapan tonggong jabla. Ya Allah ya Robbi didinya ge atuh botol ambalaya beuh luar biasa, dilaporkeun lah jadi saksi hisbah. Cak Haji cak eta teh cak Haji Rusdi juragan hakim kaula nyaksikeun bahwa Haji Pendi di warung pojok keur ngusapan tonggong jablan. Asup angin manehna kiai. Asup angin. Kenapa segala ya asup angin segala. Terimakah? Teu bisa. Kunaon? Seorang abid teu beunang dipake saksi. Ya Allah ya Robbi. Atuh Haji Pendi kan salamet cak Haji Pendi ya. Salametnya teh geus we. Mingping tenang we ka ditu teh. Cak Haji Samad tiat. Di geus ulah pusing-pusing. Sakuari teh ye diperdekakeun. Tah, kuari Haji Rusdi diperdekakeun. Jadi kan merdeka kan? Geus jadi lain abdi deui jadi perdekakeun ku Haji Samad. Maka berangkat deui datang ka kehakiman nyaksikeun bahwa Haji Pendi ieu keur ciciuman ke jeung jablay. Sama Juli. Tah ieu bisa diterima. Walau syahida abdun summa adaha ba'da kamali teh aya kuriati. Ba'da kamali teh berarti saenggeusna merdeka kubilat maka itu bisa diterima. Geus kuari Hansip turun tangan deui borgol Haji Pendi. Ya Allah. Tuh segala dilawan. Khalid ieu tia nyana umurna masih di bawah balik. Lamun ngomongkeun umur ya balik ye deuk lalaki deuk awewe ieu umur tea kudu pas 15 tahun. Berarti di bawah 15 tahun ieu encan balik mun nguji umur
Ta kumaha Kiai lamun Haji Pendi umurna kakarak 11 tahun 11 tahun terus lajunya nanti ya rep hees ngimpi numpakan embe ulah embe barang udang basah calana ji mimpi basah hei jeung saha sepen jeung embe baleg berarti anjay sanajan umur kakarak 11 tahun tapi lamun geus mimpi basah ieu baleg di usia itu tuh ya Allah Siti awewe ya nguji umur 15 tahun di bawah 15 tahun ia adalah encan balik tah cuman umur 9 tahun geus berbaik kaluar getih dina bobogaanana naon oh berarti haid imkan tah awewe imkan haid di usia 9 tahun di mana geus kaluar getih sanajan umur 19 tahun ieu hukuman balik berarti tuh umur 9 tahun umur 10 tahun ulah kaget kumaha Kiai lamun di bawah umur 9 tahun kayaning 8 tahun atau 8 tahun setengah keluar eta teh getih ulah dihukuman balik ulah dihukuman haid encan tetap ieu masih kaasupkeun kana penyakit berarti getih penyakit jadi tetap disebut teh encan balik be kecuali genap 9 tahun kudu pas di usia 9 tahun kemudian keluar getih ulah khawatir itu adalah haid berarti nuduhkeun balik tuh sehingga berarti imkan balik berarti ieu teh geus dina lalaki geus sarua dina usia 9 tahun mungkin bisa terjadi mimpi basah lamun sakola SD kelas umur 7 tahun kelas 1 kelas 2 berarti umur sabaraha 8 tahun kelas 3 umur 9 tahun itu imkan terjadi tuh umur 9 tahun Haji Pendi ngimpi ieu numpakan kotok wari lamun umur 11 tahun mah beban tadi segala hayang kambah aja mama atau emang pasangan jeung kotok udang basah berarti kan mimpi basah keluar sperma ieu teh teh ya Allah tungkul Haji Pendi isin luar biasa ditanya si naon mimpi basah jeung saha jeung kotok tah balik berarti di usia 9 tahun jadi lamun ngomongkeun ieu teh ya balik urusana kejeng ieu haid atawa kejeng kaluar sperma imkan umur 9 tahun 10 tahun 11 12 komo kabeh kaluhur tapi lamun teu pernah awewe haid Haji Pendi ge teu pernah kaluar sperma di usia 9 tahun encan 10 ge encan 11 12 13 14 sampai ke 15 tahun Haji Pendi teh encan pernah sugan ngimpi mesmel can pernah keluar cai mani ngimpi teh encan Kiai heueuh ngimpi mah encan ngan pernah ngalocok blon dipegang blon teh kira-kira ieu mah ngomongkeun can pernah keluar cai mani deuk jalur naon bae pagawean santri tak kakarak make patokan umur 15 tahun Khalid umurna kakarak 15 kakarak 14 tahun 10 bulan
sedangkan encan pernah keluar sperma sama sekali berarti kan can baleg neuleuh mergok Haji Pendi keur ciciuman jeung Jablay di warung pojok datang akhirna teh tahlil teh ngalaporkeun ka Kakiman sebagai saksi di deuleu ieu masih di bawah umur teh can baleg teu sah teu bisa diterima lid ya berapa usia 15 tahun kurang 2 bulan berarti belum baleg ya nggak tahu saya sudah pernah keluar sperma belum apa itu sperma ngan teh nyawa acan udi bebeneran sama sekali berarti kan can baleg teu bisa diterima menang 2 bulan berarti genap 15 tahun di mana geus pas 15 tahun hukuman baleg Khalid ngalaporkeun deui tentang kesaksianana ieu bisa diterima walau syahida sobiun summa aadah ba'da kamali teh aya bulugi ieu kubilat bisa diterima berarti lamun diterima kuari hansip turunkeun borgol Haji Pendi Masya Allah tuh kuari kumaha Kiai lamun anu jadi saksi natia jelema pasai ya barang prak be Haji Pendi keur ciciuman ke jeung Jablay kadeuleu ku Haji Rusdi sedengkeun Haji Rusdi ge sarua tukang mawaan Jablay ya Allah itu tambah 11 12 tambah ya Allah malah mabok atuh tukang nah berarti kan pasek kan sarua be Haji Rusdi ge tah otomatis ketika ngalaporkeun Haji Pendi Haji Rusdi sebagai saksi teu sah jelema pasek dijadikeun saksi ieu mah kedek saksi naon bae bakalna jelema pasek dijadikeun saksi termasuk saksi pertikahan tah mantakan ulah sok-sok sosohoreun beuh luar biasa masya Allah nya kiai bangga luar biasa eta kiai ngawinkeun anakna disaksian ku pejabat masya Allah sedengkeun pejabatna kanyahoan tukang korupsi hayo atuh ku ona deui teh kiai kunaon bangga heuy kurang lembur bae ge hayang jadi sanu jadi saksi teh hayang ustad hayang kiai kurang lembur ari kiai kunaon hayang jadi pejabat kunaon disaksian anak-anak ku pejabat lejus bau ngomong ka batur anak aing mah datang si anu montokan jadi saksi boloon kiai bleh ditueun bloon eta teh 2 kilo ya Allah kecuali pejabatna ahli Allah itu kunaon sariri wah hese-hesena kan berarti kan hese-hesena tah Masya Allah ku hari teh prak be ku Haji Rusdi dilaporkeun sebagai saksi ieu teu bisa diterima. Waduh cak Haji Rusdi teh aing deuk tobat heula ah ku ari Haji Rusdi meuli tasbih wade nyana make tasbih kolot Masya Allah make udang-udang tasbih laju make jubah sagala lelempangan terus bebari nyakal tasbih make jubah atuh tah mah dibawa ka grogo nah artina tobat kumaha tah lamun geus tobat ieu teh ieu walau syahida pasikun tabana ba'daha
wa aadaha pala tuqbalu teu bisa diterima sanajan geus tobat. Ya Allah. Tah, engke kumaha supaya hayang diterima? Engke lamun guer hisbah bisa diterima. Engke lamun tobat mah kahareupna teh geus jelas-jelas kakarak ke carita pertobatanna dihareup urang kuari beurang teuin wallahu a'lam.